Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukrillah kahadrat ilahi robbi nudina ye dinten urang sararea tiasa ari umum kulung deui kalaban mawa kasalamatan serta dijero syukur kadat anjeunna. Samoga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang sararea ieu ditampi kalawan karidhoanna serta dibalas kalam pambalasan nu leuwih sampurna anu barukarna husnul khotimah. Para saderek dina munajatna Ibnu Athaillah anu geus ditulis dina bor nyaeta ku kecap ilahi amar tabir ruju ilal asari farji'ni ilaiha bi kiswatil anwari wa hidayatil istibsar hatta rji'a ilaika minha kama dakhalta ilaika kama dakhaltu ilaika minha masuna sirri anin nadri ilaha wa marfu al himmati anil intimadi alaiha innaka ala kulli syai'in qadir. Anu kamari ieu dina pangartian Isra jeung Mi'raj geus diterangkeun nyaeta tilu alam, alamul mulki, alam malakut jeung alam jabarut. Atawa geus mining diterangkeun yen perjalanan dina agama Islam hayang bisa usul ka pangeran atawa hayang ngabogaan martabat ahlul muqarrabin jalana aya dua perkara. Kahiji kumake jalan taroki nyata nete taraje nincak hamalan miniti urang ayeuna ngamalkeun heula hukum-hukum syariat Islam. Nomor kedua ningkat kana bagian tarekat. Nomor katilu ningkat karena bagian hakikat disebutna taroki hati naik dihandap kaluhur seperti yang dilakukan ku junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miniti Isra ti Baitul Haram ka Baitul Muqaddas eta disebutna taroki. Tuluy naik tina alamul mulki disebutkeun alamul mulki nyaeta ti Baitul Haram ka Baitul Muqaddas. Ningkat kana alamul malakut nyata mi'raj di langit kahiji sampai ka atrofil alam eta teh disebutna taroki naik. Pindah tina alam mujahadah kana alam mukabadah ngulik bagian ilmu jiwa jeung pagawean jiwa urang pribadi kudu kumaha jeung ulah kumaha. Tuluy ningkat deui Rasulullah tina atrofil alam kana alam jabarut kana alam kapangeranan. Tina atrofil alam melalui alam juga kurang lebih 70.000 alam. Di antara alam hiji jeung alam kahiji deui di antara kira-kira lalakon 500 tahun baru anjeunna bisa usul kadat Gusti Nu Maha Suci nepi ka martabat qoba kausain au adna. Anu sakabeh pernabi lian ti Kangjeng Nabi teu aya nu dipasihan makrifat ka pangeran cara seperti makrifat anjeunna kadat Gusti Nu Maha Suci. Nu mata Kangjeng Nabi pangunggul ti sagala pernabi barang jelema-jelema nu tukang lalawara samodel urang ieu tadi tanya kitu teh teu bisa ngajawab naon sababna nu madak maneh teu bisa bakti. Nah, ngajawabna teh nu lain-lain. Abdi pang teu bisa bakti teh capek ku ngurus anak, capek ku ngurus pamajikan, capek ku ngurus bana, capek ku ngurus nyangan hakaneun, capek ku sabab ngurus kapangkatan. Da kusab ayeuna kitu kecapna mangka cek Allah patut maneh dihukum sabab jelema nu teu narima kana dipangaranan ku kami jeung teu ngaku Allah ka kami. Ta anu dimaksudkeun ku ilahi amarta arruju ilallah birruju ilal asar farji'ni ilaha bikiswatil anwar wa hidayatil istibsar. Sagala kaayaan nu aya di dunia ieu boh diri urang pribadi atau anak pamajikan urang pribadi
kapangkatan, harta banda, kakayaan, kabeh teu jadi panghalang pikeun elingna jeung nurutna urang ka pangeran. Malah leuwih awas. Saanena urang kieu, lamun urang marentah ka anak, lamun urang marentah ka pamajikan atawa ka saha bae, sakali dua kali teu diturut, tuluy ati urang teh pusing. Kusabab berasa teu diturutna. Tak keur jelema nu marifat mah teu kitu. Urang ayeuna kana jadi anak pamajikan atawa ka saha wae, marentah teu diturut sakieu hayang amekna. Bari urang teu mere nyawa, teu mere jasad, teu mere hikmat naon bae oge. Komo mun diri aing ku Gusti Nu Maha Suci. Diparentah geus beres sagala perkara teu bisa ngajalankeun pibunduhna ka diri aing. Eta ngaranna hidayatul istibsar. Jadi kumarana parentah ka anak pamajikan atawa ka bujang lanjang jeung anu sajana lain nambahan pusingna ati rasa boga teu diturut tapi kabeh dibalikeun kana dirina ku encan bener dirina ka pangeran. Nu matak ayeuna urang teu diturutna ku pamajikan atau pamajikan teu diturutna ku salaki atawa si inung bapa teu diturutna ku anak jeung ku bujang lanjang kanu sajana teu kudu pusing ka jadi anak pamajikan jeung anu sajana tapi kudu pusing dirina ka dirina pribadi homo pibenduna Gusti Nu Maha Suci nu geus ngalengkepkeun sagala nikmat ka diri aing ku diri aing teu diturut parentahna kumaha pibenduna. Jadi teu aya hiji cepretan anu marentah kana sabar jeung sungguh-sungguh bekerja cara seperti kejadian nu sarupa kitu. Eta ngaranna amar tabir ruju ilal akhar. Atawa urang ayeuna loba panglamun nu teu wujud, loba kahayang nu teu nyata, loba ikhtiar anu gagal. Eta ge lain kudu bosen, tapi urang kudu balik. Kudu balik ka pangeran yen bener aya dat anu kawasa nu memberikan batas ka diri urang. Jadi atawa henteu nu dipikahayang atawa dilamun atau nu diikhtiarkeun. Kusab ayeuna anu diparentah ku pangeran teh lain jadina. Eta mah ada persen, mawahib. Nu diparentah ku pangeran teh lain ngajadikeunana. Tapi diparentah teh cukupna ikhtiar. Walladina jahadu, banting tulangna, ikhtiarna, gedena kahayang, makena ilmu ta eta. Anu bareto geus diterangkeun, pernah aya hiji guru. Nu eta guru teh geus 25 tahun nguping suara tanpa katinggalan panolakan tina ibadahna. Maneh teh sakumaha banting tulang ge ibadah moal ditarima cek suara tanpa katinggalan teh. Dina sawaktu datang hiji murid anu rek jarah ka eta ulama. Barang eta si ulama teh keur maca labbaik Allahumma labbaik kadenge aya suara tanpa katinggalan. Cek suara teh la labbaik wala sa'daik. Maneh teh teu bageur teu hade. Sabeh amah maneh ditolak. Tata si santri anu jarah ka eta kiai ngadenge suara tanpa katinggalan teh lumpat. Ngajauhan ti eta kiai. Kaderet ka eta kiai. Hei, kieu mah. Kunaon nu matak anya lumpat? Nyampeurkeun ka dieu. Aya naon? Kuring embung nyampeurkeun ka jelema nu geus ditolak ku pangeran. Nah anjeun nyaho ti mana? Kuring ngadenge waktu anjeun ngomongkeun labbaik teh, kuring ngadenge suara tanpa katinggalan la labbaik wala sa'daik. Jadi tetela amal anjeun teh jelema anu mardud, nu ditolak. Cenah ari anjeun kaula mah lain karek ayeuna. Geus 25 tahun ngadenge kecap nu sarupa kitu. Da kami mah lain hayang ditarima jeung lain hayang ka sawarga. Ngan kewajiban kami kudu nyukukeun ikhtiar jeung bakti ka anjeunna. Beun. Eta mah rek ditampar rek teh nya kumaha kersana. Ngan kami mah rek turut parentah, rek netepkeun kana kahijian pangeran, la ma'budu illallah. Tadi dieu pisan kaluarna hadis. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha walau aqalla. Anu pang dipikaresepna amal ku pangeran teh angerna. Sajan ngan saeutik-saeutik anger terus sabab lain ngabogaan maksud hayang diijabah. Lain boga maksud hayang menang kauntungan tapi wungkul narima amar, narima parentah.
tak urang ge kudu kitu ibadah teh. Tah lamun urang ayeuna geus diajar taroki naik ti handap ka luhur atawa urang turun ti luhur ka handap nu disebutkeun tanazul, jadi salilana naon bae nu terjadi di dunia ieu ulah jadi sabab panghijab, ulah jadi sabab intimad. Boh urang nenjok kana hade sabab urang boga amal hade nepi ka jadi regreg hate asa jadi jalma nu panghadena. Atawa urang nenjok jalma nu goreng atawa diri urang pribadi goreng. Malah ku urang dipoyok lamun batur. Bari encan pernah urang moyok kana kagorengan diri pribadi, malah teu nyaho-nyaho acan. Tanu matak urang ayeuna. Lamun urang ayeuna daek ibadah ka pangeran, ku urang encan kapanggih untungna, hasilna tina ibadah. Lain urang kudu ngageleunang ka pangeran iraha abdi bade diijabah. Tapi kudu ngageleunang iraha maneh rek bener. Iraha rek maneh rek ecreug, iraha maneh rek husuk. Lain urang kudu ngageleunang ka pangeran, tapi urang kudu ngageleunang teh ka diri. Da pangeran mah innallaha la yuhibbul mi'ad. Moal rek ngayaan kana janjina, ngan urang anu sok khianat kana amanat Allah. Mangka sabab eta para sadare, ulah rek ngarasa bosen diri urang ibadah ka pangeran kusab encan kapanggih hasilna. Tapi hasil kudu diteangan supaya nganyahokeun kana kakurangan urang. Dina ibadah ulah butuh kudu ijabahna, tapi pang ijabah pangeran kudu diteangan ku diri keur namahan amal. Siga kieu. Ayeuna urang dina agama. Nah urang teh namahan satia, namahan sungguh-sungguh, namahan butuh kukurnya pangeran. Bet karasana beuki hoream, karasana beuki ngedul, karasana beuki nyaah, karasana beuki embung paeh, embung gering, embung susah, embung payah. Oh tetela urang teh keur cicing dina ayat dawuhan Allah, fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Urang teh keur hirup di jero bakhil. Saratapangna urang bakhil turut kana parentah Allah, kana urang hayang senang. Wastagna hayang menang kauntungan, hayang menang kesenangan. Saing ngabahilkeun diri. Kungurangan sarege geus embung. Ku capek geus embung, ku ngaluarkeun harta banda geus hoream da asa keur batur. Kumaha kana buahna teh? Pasanu yassiru lil usra. Beuki tamah sieun teh lain ku Allah. Beuki tamah sieun teh ku makhluk. Sieun teh nyatu, sieun ku make kumaha anak, kumaha pamajikan, kumaha nular. Da abdi teh kurang lain teu wantun, lain teu ludeung. Mun abdi teh boga anak mani we ku anak pamajikan, parabaneun sakeseurna. Jadi sabab kurangna kumaha ulah. Tanah eta pisan uji sabab yen urang encan aya panarimaan ti pangeran. Tapi lamun urang geus cicing dina ma'amaman atau wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Lamun urang geus bener kumaula ka pangeran turut kana parentah Allah wa saddaqa bil husna jeung urang geus ngabenerkeun naon kana wa'ad jeung kana wa'id Allah, sagala kaayaan di dunia ieu boh anak boh diri anak pamajikan kabeh moal jadi sabab panghalang jeung panghijab pikeun lumpat diri urang hayang bisa ma'rifat ka pangeran moal. Naon sababna? Sabab amal urang geus cicing dina tilu perkara. A'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Wani ngaluarkeun tanaga, wani ngaluarkeun harta, wani ngaluarkeun waktu, wani ngaluarkeun pikiran, serta kabeh didasarkeun kana wattaqo karena turut parentah. Wa saddaqa bil husna jeung urang geus ngabenerkeun kana kalimah la ilaha illallah. Geus ngabenerkeun kana wa'ad jeung wa'idna Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Hayu beurang, hayu peuting, hayu untung, hayu rugi, hayu paeh, hayu hirup. Keur ngajalankeun parentah. Da hirup ti Allah jeung paeh nage ku Allah. Nyawa jeung jasad nage ti Allah, bumi langit nage ti Allah. Nyawa na jeung hirup nage hayang bareng jeung Allah. Ngeunah we hampang senang. Kudu beak umur heug. Kudu beak harta banda heug. Kudu beak disarekan dipok heug. Kumaha wae. Desab lain eta menjadi pemikiran. Tapi jadi pikiran teh ibtigo awajillah, ibtigo amarlotillah.
hayang bisa deket diri ka pangeran jeung hayang meunang ka ridho pangeran. Kunaon merek ditebus heug bae senang. Pan urang mah di bawah sagala ge hoream. Tanda yen amal urang teh teu ditarima. Ta eta teh kudu diteangan ku diri supaya urang bisa ngarobah diri. Sanajan urang teu maksud ku ibadah urang tadi hayang meunang kauntungan. Tapi eta teh kudu diteangan kauntunganana. Supaya lamun geus kanyahoan, duh bisa na aya bener karasa. Bisa ngajalankeun ditulungan ku pangeran, bisa ngadakeun agama teh. Kieu geuning salse jeung tiisna hate teh. Tadi mana urang geus bisa kitu syukur. Billah ku Allah bisa na kieu. Lain ku dirina, lain ku ajenganana. Lain ku saha ku itu lain, billah ku pitulung Allah bisa na kieu. Nikmat beugis sabab tambah dorongan pikeun sungguh-sungguhna bakti ka pangeran. Syukuran kana nikmat ti pangeran. Wala in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Nah, para saderek, dina dua jalan ieu, nah urang rek taroki atau urang erek tanaju. Taroki naik ti handap ka duhur. Mimiti urang ayeuna cicing di alamul mulki di alam dunya ieu. Tuluy ngihtiarkeun ku sagala daya upaya ikhtiar urang. Anu ikhtiar tadi kalawan make ilmu-ilmu nu bisa tetepkeun ku pangeran jeung ku nabina. Sehingga jadi kasab urang. Bener berdiri di atas fattaqullaha mastata'tum. Dina ayat tauhan Allah teh ayat 2. Ayat fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jeung ayat tauhan Allah fattaqullaha mastata'tum. Ayat fattaqullaha haqqa tuqatih nyaeta hiji ayat nu marentahkeun kawajiban ati urang. Yen kawajiban ati urang teh kudu mikasieun ku Allah nu sabeak-beak ngamikasieun. Sing leuwih tibatan ku sagala perkara. Wallahu ahqqu an tahsal. Allah eta nu leuwih hak dipikasieun ku urang sarea. Sab eta nu kongan kudrat jeung eta nu kan iradat. Eta nu tukang netepkeun hukum jeung eta nu tukang nyieun hukum jeung eta nu baris ngahukum. Kunaon bae ge teu ngarasa gini. Lamun urang nya geus beriman ka pangeran atuh urang kudu nyango. Dina hakikat iman urang pribadi sok gara araji. Aqaid deh nu 20 ngan dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani jeung maknawiyah. Lamun urang geus ngarti kana maknawiyah nu disebutkeun kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Naon atuh ayeuna nu kudu leuwih dipikasieun tibatan pangeran? Teu aya. Meong gede eta mah asar tapak kudrat. Jelema jeneng luhur tapak kudrat. Maryam bedil atum eta mah tapak kudrat. Tak urang lain kudu sieun ku meongna, lain kudu sieun ku oraina, lain kudu sieun abruna jelema, lain kudu sieun ku sabab pangkatna luhur, tapi urang teh kudu sieun ku dat nu nyieun eta dat, nu nyieun eta perkara. Tah lamun urang geus bener makrifat kana sifat ma'ani. Lamun nya urang geus ngabogaan amanu, iman ka Allah. Tapi sab urang ayeuna iman ka pangeran encan bener, sainga urang ayeuna bermacam-macam itikad dina hate. Leuwih sieun keneh teu nyatu lamun teu bisa usaha. Tibatan sieun ku pangeran. Leuwih sieun keneh teu dahar, leuwih sieun keneh dipoyok ku jelema, tibatan ayeuna ku pangeran. Padahal dipoyok jeung dipuji ku jelema mah, dipuji teu matak suci, dipoyok teu matak borok. Da kabeh ge teu ngabogaan teu jadi muasir. Kusab teu jadi muasir, moal aya asarna sajan dipoyok kumaha bae. Moal aya asarna sajan dipuji kumaha bae. Tapi sabab urang ayeuna hubbul jah jeung hubbul dunya betah ku dipuji jeung sieun ku dipoyok, padahal nu moyok jeung nu muji ge kabeh poyokkeun jeung eueuh pujieunana. Eta teh sabab urangna encan ngabogaan hidayatul istibsar. Encan ngabogaan hidayat awas waspada hate. Aik ku jelema dibean banting tulang, hayang pagining-gining, hayang pabengar-bengar, hayang pa alus-alus imah, hayang pa lega-lega sawah, nu dipanang teh ngarah euleuh jeung hor. Bari sagala pamujina teh
nu bukti. Naon cirina? Taat udah sugih sote ukur ku pamining. Beunghar sote ukur ku paribasa. Nu ngalalakon mah ripuh capek jeung susah payah. Si anu mah pulang kacida senang. Margi sawahna sakieu, kebonna sakieu, maju sana kieu, bener senang hatena. Ta urang ayeuna dipuji kasep kuno lolong. Dipuji beunghar kuno malarat naon make kudu betah. Jeung naon kanyahona nu lolong kana kakasepan urang jeung kana kagelisan urang. Naon kanyahona nu lolong kana gining urang jeung rudin urang. Padahal sagala pake anu alus, sagala imah anu hade teu bisa nutupan kana kageringan awak. Lamun urang ayeuna keur radang, lamun urang keur bisu, lamun urang keur eksim, kajenting make baju tariko alus pang alusna. Tetep be si ateul mah teu bisa jahalangan. Kanyeri mah teu bisa jahalangan ku sabdi ngapake. Tapi sabab urang sarua pada bodoh, nu muji bodoh, nu dipuji pada bodoh. Anu matak lamun kuring ngadenge pamuji di jelema sok kieu. Sakabeh pamuji nu datang kadenge ku cilik kuring, ku kuring dibalikeun ka Allah. Sabab nu hak dipuji iwa ti Allah. Jeung lamun kuring bener lain kalawan kakuatan kuring pribadi, tapi ku Allah. Kami mun kuring dipoyok diteangan eta pamoyokna aya atawa eueuh. Sabab wa ma asobaka min hasanatin paminallah wa ma asobaka sayatin pamin nafsik. Sagala pujian rek dibalikeun ka Allah, sagala salaan rek dibalikeun ka diri. Di mana urang geus bisa moyok diri pribadi ka diri pribadi, sabab nenyok kasalahan urang pribadi, tamimiti urang rek bisa ngubaran diri. Kapan urang mah teu kitu? Lamun batur salah, urang hayang ngamek. Lamun urang salah, malah teu nyawa-nyawa acan yen diri teu keur salah. Boro-boro ngamek ngageleunang nyarekan. Bakat kulolongna istibzar urang tadi. Talamun urang ayeuna geus nincak dina alam taroki, keur ngalaman dina alamul mulki, keur nyukupkeun ikhtiar jeung kasab, nu sakumaha dinongengkeun mineng, si jasad narima ikhtiar jeung kasab, si ati diajar tumarima ka pasti, si nyawa nyang hareup kadat nu adamal pasti. Wa ida ajamta patawakkal 'alallah. Abdi teh boga kahayang jeung abdi teh keur ikhtiar kieu, muga Gusti ngajadikeun kana ieu ikhtiar abdi anu bener. Itu maka pasti nah ieu teh diijabah atawa henteu. Sok atuh geura waspada. Mun urang teu waspada, nah urang ayeuna geus ditarima ku pangeran. Dumalah ayeuna para saderek, lamun kuring keur nitenan doa-doa, tuluy di nitenan, mana doa nu geus diijabah. Papae menta ieu can aya, menta ieu can aya. Tuluy kabeh ditu boa-boa nepi ka paeh menta pangampura teu diijabah ku pangeran kumaha pibalokeun diri. Lamun doa ieu menta pangampura ka pangeran encan diijabah bae. Kaburu paeh manten. Rek kumaha pihinaeun, rek kumaha pirugieun diri. Tah eta teh kitu ngan kuring geus yakin. Ieu mah atuh pamenta ngan sakadar ikhtiar di alam kaabdian. Ngan ukur adab tata karama. Tapi sabenerna mah kabeh ke daungkul di fadlilah. Bareto nyawa da teu nyungkeun ka anjeunna. Teu ngadua. Tapi ku bi fadlilah anjeunna ku rahmat ayeuna dek urang dijieun. Jasad oge roh urang teu menta hayang di jasadan. Ih ku kamu urang anya di bieu pasihan. Jasad urang teu menta dilengkepi di pasihan deh. Sanggeutna hirup di rizkian, di bumian, di langitan, di caian, di hujanan, kabeh ge di fadlilah. Segala nikmat, segala kehormatan kabeh ge di fadlilah. Saehingga kuring teu nganyahokeun naon hiji pagawean nu biji ti di kuring nu aya taasirna teh aya. Kabeh ge wungkul ku kurnia ilahi. Ngan bakating kaci dalam mesna panggerakeun Gusti Nu Maha Suci ka urang nepi ka kaneuhan. Nepi ka siga meunang urang. Padahal kabeh ge lain. Siga dalang jeung wayang. Bakating ku pinterna dalang nyaritakeun hiji lalakon dicocokkeun jeung nu bawa lalakonna. Nepi ka teu kadeuleu untapan-untapanana sungut dalang, nepi ka teu kadeuleu
rengkenekna leungeun dalang nu kadeuleu teh wayang we kabeh. Padahal wayang teu berdaya. Ngan ku bakat lemesna jeung pinterna si dalang ngareka ngagerakeun si wayang tadi nepi ka teu kadeuleu. Ngomongna si dalang nepi ka teu kadeuleu, gerakna si dalang asa wayang we kabeh. Tak urang ya bangsa kitu. Ngan bakating lemesna datang kudrat iradat ilahi. Mimiti ngadamel jasad. Geus nya jasad aya hikmat. Ngadamel roh. Roh ge aya hikmat. Sabae ditun roh teh naon? Tah nu minang jaritakeun sabaraha kali la yataharrakul jasad illa bitaharrukil qalbi, la yataharrakul qalbu illa bitaharrukis ruh, la yataharrakul ruh illa bitaharrukis sir, la yataharrakus illa bitaharrukillah. Moal gerak badan urang lamun lain sabab gerakna hate. Moal gerak hate urang lamun lain gerakna roh. Roh urang ge moal gerak lamun lain sabab gerakna sir. Sir urang ge moal gerak lamun lain ku kudrat iradat ilahi. Ngan bakating ku lemesna. Bakating ku jerona. Puguh we dilihat sapintas dalu mah. Resep keneh. Kanu ngaliwat dinding jeung kasep serta geulis luhur pangkat tibatan ka pangeran nu mere ditina. Para saderek kaum muslimin. Eta dina celukan cemelukna doa jelema nu geus marifat mah kitu. Ilahi amar tabir ruju ilal asar farji'ni ilaha bikiswatil anwar wa hidayatil istibdor hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu ilaika minna masunas diri anin nadri ilaiha wa marfung al himmati anil itimadi alaiha innaka ala kulli syai'in qadir. Batur mah eta teh nyeun basa teh ngohoja dipikir dibulak-balik. Kudu kumaha ieu pibasaeun ka pangeran nu bijaksana. Pan urang mah jadi ngaku jadi jalma iman, ajengan oge can ngabogaan ikhtiar kitu. Ngabogaan mikir-mikir kudu kumaha pibasaeun ka pangeran dat anu kawasa sarta sampurna jeung agung nu teh hingana. Tah batur mah ngabogaan himmahna, istihadna dipikir yaan dibulak-balik pibasaeun pibudieun lain deu pibudina basana tapi sifat tadarrunya sifat hanap asorna sajabati basana hade budi parangina hade laga legena ge hade dina hatena ge hade direken pisan da purek nyahareup kadat laisa kami saeun